Ayeuna mun urang ngaragap ka diri urang sorangan ditingali make tingkatan ma'rifat aya dina tingkatan panghandapna, ditingali make makom tauhid aya panghandapna, ditingali make darajat iman aya panghandapna, ditingali make manjilah akal aya keneh dihandap, ditingali make tingkatan nafsu nya kitu deui aya keneh dihandap, ditingali make martabat ruh sarua bae aya keneh dihandap. Da sok sanajan kitu kanyataanana misalna don't worry be happy, tong underestimate, tong ngarasa leutik hate, tong pesimis. Sok sanajan kitu kaayaanana diri urang sorangan mangka eta tong dijadikeun alasan ku urang pikeun ngalemahkeun keyakinan urang ka Gusti Allah, tong dijadikeun alasan pikeun mundur dina perjuangan negakeun pangabdian ka Gusti Allah. Tapi justru sabalikna kudu jadi motivasi keur urang masing-masing pikeun leuwih soson-soson dina nyupri ilmu nyiar pangarti jeung pikeun leuwih soson-soson dina migawe amal-amal soleh. Sok sanajan urang kaasup kana golongan jalma-jalma anu awam dina urusan agama, omat ulah lesot tina keyakinan, ulah nepikeun ngalunturkeun keyakinan urang ka Gusti Allah, tancebkeun dina hate anjeun keyakinan yen saestuna anjeun jeung Gusti Allah eueuh antara. Kusabab anjeun jeung Gusti Allah eueuh antara mangka bersihkeun pamadegan anjeun tina sangkaan. Jangan sekali-kali kamu menyangka kepada Gusti Allah sebagai sesuatu yang berada di suatu tempat yang jauh mun di sana. Sabab saestuna Gusti Allah teh marengan ka diri anjeun dina setiap penghapna napas anjeun, dina setiap kiceupna panon anjeun, iraha bae di mana wae keur kumaha wae Gusti Allah mah teu oleh marengan anjeun. Nyaeta marengan anjeun ku kudrotna, ku irodatna, ku hayatna, ku rahmatna, wa rahmati wasiat kulli syai'in. Ari rahmat Gusti Allah eta ngawengku, ari rahmat Gusti Allah eta ngalimpudan kana segala perkara, karena segala sesuatu eueuh perkara di alam dunia jeung di sakabeh alam anu teu kalimpudan ku rahmat Gusti Allah. Kusabab kitu tong nuduhkan jauh, tong nyawangkan anggan, caket gerak raketan, deket gerak deheusan. Saawam-awamna ujang asa ujang iman ka Gusti Allah kalawan iman anu sabenerna iman jeung yakin kana kamahaan Gusti Allah anu maha dina sagalana, nu pitulungna teu bisa dihalangan ku hukum syarat, teu bisa dihalangan ku hukum akal, teu bisa dihalangan ku hukum adat. Amun ujang nepikeun kaboga keyakinan anu samodel kitu ka Gusti Allah, mangka keyakinan ujang ka Gusti Allah pasti ku Gusti Allah diijabah, pasti diijabah ku Gusti Allah. Jantong salempang sakumaha nu parantos dipimangkeun ku Gusti Allah, anna inda doni abdi bi, kaula nyebadanan kana don, nyata kana donna hamba kaula ka kaula. Ari don teh nyaeta dugaan kuat, hartina sakuat kumaha dugaan ujang ka Gusti Allah, mangka sakuat itulah ijabana Gusti Allah ka ujang.
sedengkeun ari teh sahandapun yakin da ujang karek nepi kana dugaan anu kuat geus meunang bagean tina ijabahna Gusti Allah. Komo mun ujang geus yakin ka Gusti Allah itu jadi aya untungna oge urang teh jadi jamam anu awam teh jang sabab tolobat deui hijabna teu saperti jama-jama anu alim loba pisan hijabna. Di antara perkara nu ngahijabna ka jama-jama anu berilmu pengetahuan di antara na kahiji nyaeta loba nu kahijab ku sangkaanana sorangan. Desa etik jama anu berpredikat alim anu disebut jama-jama anu berilmu anu statusna sebagai jama-jama anu cendekia sebagai kaum intelek maranehna menyangka bahwa Gusti Allah itu adalah merupakan suatu sosok. Gusti Allah dipersepsikan sebagai sosok anu aya di suatu tempat tertentu anu jarakna kacida jauhna jeung dirina sehingga kadituna maranehna menyangka jeung maranehna ngarasa yen antara dirina jeung Gusti Allah terdapat jarak anu kacida jauhna sehingga nalika maranehna ngadua ka Gusti Allah ngaduana bari nyawang kanu jauh pikiran jeung rarasaanana mengembara ke alam-alam hayalan ka alam-alam anu teu puguh jeung trunganana mata kahade penganggap ka Gusti Allah sebagai sosok nu aya sosok nama berhala. Ari sosok mah bahasa pikiran, ari bahasa pikiran moal jauh tuduna teh pasti ka makhluk. Setiap nu aya sosokna eta pasti makhluk. Matak orang sing waspada kade ulang makhlukkeun ka Gusti Allah. Dosa gede eta teh jang. Katingali nama maranehna teh keur ngadua ka Gusti Allah tapi nu saestu nama maranehna teh keur mari gawe dosa gede sabab dina ngaduana dibarengan ku nyarupakeun Gusti Allah jeung makhlukna gitu. Matak mun ujang rek ngadeheus ka Gusti Allah berangkatna ulah tina pikiran tapi kudu tina keyakinan. Non aktifkeun heula pikiranana, pareman heula pikiranana can paremaula wakangan doa moal nepi sabab gahalangan ku pikiran. Tamareman pikiran teh ku ahli-ahli thariqah mah disebut wukuf. Sebagian tina wukuf teh nyaeta mengheningkan atawa menonaktifkan pikiran. Artina ulah nepi ka urang ngayakeun rupa-rupa gambaran, ngayakeun rupa-rupa persepsi ngeunaan Gusti Allah anu asalna tina pikiran. Angka dituna ujung-ujungna teh nyarupakeun Gusti Allah jeung makhlukna. Artina urang kudu bisa mengendalikan pikiran, kudu eling jeung waspada. Jeung di antara perkara nu kudu diwaspadai ku urang salaku jama-jama nu iman tauhid ka Allah nyaeta pikiran urang sorangan. Sabab pikiran teu bisa ngajurmuskeun urang kana kamusyrikan. Jeung pikiran oge bisa ngahijab ka diri urang sorangan sehingga urang teu nepi kana ijabahna pangeran. Jadi sok sanajan ditingali ti berbagai sudut pandang
orang ten saestu nama masih kene kaasup kana golongan jama-jama awam, tapi sok sanajan kitu urang ulah leutik hate reksa kumaha awamna orang dina agama di mana manggi kabingung jeung kasusah nu taya papadana tong asa-asa sambat Gusti Allah qulid Allah awid Ar-Rahman ya Allah atawa ya Rahman bi rahmatika astaghiitsu. Wahai dat nu kagungan kawasa kana sadaya perkara kalawan rahmat Gusti nu ngalimpunan sadaya perkara abdi ngadeuheus abdi nyuprih pitulung. Kayakinan ujang ka Gusti Allah teh dina kayaan ujang anu normal mah memang jang teu pati karasa paedahna jeung teu katingali nyata guna jeung manfaatna, tapi engke nalika ujang aya dina situasi jeung kondisi anu genting, nalika ujang aya dina situasi anu terdesak atawa dina kaayaan bancang pakewo seperti situasi antara hidup jeung mati anu ngabutuhkeun pitulung segera, pitulung anu harita keneh. Mun ujang aya keyakinan dina hate samodel tadi anu secara otomatis tina eta keyakinan ujang nyebut asma pangeran, mangka ku nyebut ya Allah wungku ge eta geus cukup pikeun Gusti Allah ngadatangkeun pitulung ka diri ujang. Nyaeta ku pitulung anu saketika jeung ku pitulung anu teu disangka-sangka. Kade tong nyambat nu lain-lain komo nyambat jurigna. Salian ti kitu nu awam teu kahalangan ku berbagai macam teori, sabab nu awam teu nyaho kana teori. Matak teu saeutik di kalangan jalma awam anu pencapaianana bisa melampaui berbagai macam teori, sabab teu kahalangan ku teori rek kahalangan kumaha kana teori gitu. Wauh beda jeung nu alim maloba kakurung ku teorina masing-masing, nu ahli bahasa kakurung ku teori bahasa sehingga teu bisa mencapai nu di luar teori bahasa, nu ahli kalam kakurung ku teori kalam sehingga teu bisa mencapai nu di luar teori kalam, nu ahli tawasul kakurung ku teori tawasul sehingga teu bisa tembus kanu di luar teori tawasul. Nya kitu deui nu ahli dikir kakurung ku teori dikir sehingga teu bisa menjangkau kanu di luar teori dikir jeung sajabana. Lain salah teori bahasa, lain salah teori kalam, lain salah teori tawasul, lain salah teori dikir, tapi salah jelemana. Nyaeta salah dina i'tikadna, salah dina pamadeganana, dina keyakinanana. Di antara kesalahanana teh nyaeta keyakinanana ka Gusti Allah dibatasi ku teori gitu. Kusabab keyakinanana ka Gusti Allah terbatas, nyaeta dibatasi ku berbagai macam teori, mangka kadituna teh maranehna teu meunang bagian tina ijabahna Gusti Allah kecuali ngan sebatas keyakinanana, kecuali ngan seluas keyakinanana, kecuali ngan sebesar keyakinanana. Tah kusabab kitu jalma-jalma nu awam siga ujang mah tong leutik hate sabab punya peluang anu leuwih gede pikeun meunang keajaiban-keajaiban tina ijabahna Gusti Allah. Pan
ijabahna pitulungna rahmatna Gusti Allah teh kacida luasna jang tanpa wates wangenna teka kurung ku teori, teka kurung ku hukum syarat, teka kurung ku hukum adat, teka kurung ku hukum akal. Artina jalma awam anu geus asup kana kayakinan mah geus jadi jalma anu merdeka, nyaeta merdeka tina penjara teori jeung persepsi. Jadi keyakinanana ka Gusti Allah nu awamah teu kahalangan ku teori jeung ku persepsi. Eta teh ngaranna teh the power of awam. Bunga entan mun kitu kan awam deh. Orang membilang awam ya. Selalu orang di awam. Molamun alim jama-jama anu alimanya teh jama-jama anu berilmu anu teu kahalangan ku ilmuna mangka eta lah jama-jama anu diangkat darajatna ku Gusti Allah nyata kana darajat kaluhuran.